tangga nada nanti kan tadi kan gendut Gen dominan tilada. dipisah-pisah. Memang da anu aslina laras di urang mah nya kantel. Nu aslina mah da laras sorong jalan rono kan di wetan. Baheula baheula baheto tahun 80 itu masih kena aya anu boga Alat-alat ini waditrana waditra teh begitu tuh di daerah Majalaya degung mongga. Degung Monggang teh aya ngahanyeun sorangan atawa ditinggal Warisan. zaman baheula Warisan siga namanya. kan teu sadaya deui Ditabuhna anu teh. ngabeuna teh naha kan teu ngapaleun lagu-lagu nu kumaha wae Nya, nya. gitu teh anu hari tadi ditabuh zaman penjajahan teh nah ieu mah nya rek teu percaya ge rek bae lah Iya. carana gemat para nayaga zaman penjajahan. Oh di ieu nya ditarik energinya. Ya, jadi lamun igun bisa nabur kacapi, nabur bonang, nabur salon. Ya supa ku itu. Nyaho-nyaho jengleng we. Jual nabeh sorangan. Lalu jadi eling mah di mana? Iya. Nya jual nabeh gitu. Kan murid kudu percaya buktina di haca kalong oge nah sendiri. Terawangsa Apa ini ya? nya Minimal nu ngembat ibing. heula, ngembat heula. Tapi kan Pake sasajen heula, ngarakes heula, ikut amit heula. Nah anu saya tapi dongkap nama duka saha? karek mintonkeun Degung Monggang tahun 80 kudu ngemah. Kudu ngembat. Nya mikut amit heula meureunnya ngarakes. Eta teh Ai meureun. nu lalajona atuh lalapan atuh kuateun. Oh, kekuatan ku energina gitu. Oh jadi kasurupan we. Ya kawasan kan pas Karawangsa kan. Iya, Boleh, Karawangsa anu ngibing teh. Iya. Makanya nama lain manehna sama ini. Nya sebetulnya mah sih memang manehna nggak ieu heula, ngambat heula. Jadi kemungkinan ayeuna ge dari daerah Majalaya aya keneh barangna. Kan kusabab nu bogana terus pupus Nya, terus kalantar. ya. Jeung pemerintahnya loba anu iyalah teh jeung Nya, meni kudu kitu heeh sih. nanti nambah wae meni kudu itu biasa wes Intina mah lingkungan aya teh teu tengah tengah teu ngadukung. nah teu jeung Nya tuh. Da soalna meureun beda ujung keayaan kehidupan orang kiwari meureun si Degung Monggang ieu. Nya anu lumrahna lobana nyahona nya Degung aya di hajatan meureun. Sigana teh. Ujung Degung wayang teh geuningan. jadi leungit malah di zaman Mataram bisa disebutkan laras pelog teh eueuh laras pelog teh eueuh aya oge anu Nyalendro nyawani martahakeun lakideun ka leungit hampir cepat kasieun nya. gitu sieun katakeun pelog Nya pasti da eta mah ditinggal luluhur jelema zaman baheula jeung luluhur urang. Jelema jadi luluhur urang. silumputan sesa-sesana cenah aya di nu temang Sumatera di nu kacapian apa Nya di nama maos ya. Di nama maos aja. pan di nama maos mah tetap siga nu tukuh nu pelog Nya dan memang di awalan biasanya suku pelok wae. kapan cenah anu nyiptakeun teh dalam pancaniti nu Cek ngagedekeun sakaol. Nya. Tapi kan anjeunna oge eta anu ngarobah rumpaka-rumpaka mamaos janten beda dan energina juga jadi teu kaluar. Dalam pancaniti teh kilah contona anu ngarobih teh. Misalkan papatet ieu nya. Si papatet ieu pan teu seueurna anu terkenal nama dengan rumpaka anu kiwari. Sebenarnya kieu buru-burinya daibaranya tah. Siga bentang tah. Itu bisa jadi zaman Pancaniti rumpaka itu dirobah
tapi bisa jadi zaman baheula nama si rumpak